dada nimba banyu mata nyawang sampean wani bagi cinta tegani sampean bisa perasaan remuk hati hancur berantakan. Nembe pertama mengenali cinta malah oleh maju dibalas racun pahite gawe keyuyun dugetu hanya sekedar nimba banyu mata nyawang sampean wani bagi cinta tegani sampean bisa perasaan remuk hati hancur berantakan.
kabayang dina tangtungan jangkung hoyong tebang aduh menikah saya papa hajat teh ibu gusti abi menikah dek ka omo bae antosan hatur nuhun ka bapak hajat sareng ibu hajat ieu kuring hoyong tepang ka ibu dede anu mana ibu dede ayeuna giliran ibu dede kadieu heula sakedap ibu hajat sanes ieu kadieu heula sakedap saur ah ibu dede kapayun sakedap alah ibu dede kapayun sakedap kadiean sing deketan kadiean sing deketan aduh alah ieu sing deketan ibu hajat di atas kapal dia ibu dede anu cantik ibu dede nah beresor ibu alhamdulillah ibu dede hatur nuhun kali bapak bajak kalohu hajat hatur nuhun ngalih deui aya kene kitu neng iya aduh ka bapak Lukman anu mana bapak Lukman anu mana ibu mana bapak Lukman oh bapak Lukman kadieu heula sakedap bapak Lukman anu kasep heuh men sok api-api sing deketan bapak Lukman alah kadiean sing deketan bapak Lukman kadiean sing deketan kadiean sing deketan aduh alah ieu jika narek kapayunnya nah geuning lah mangga Pak Lukman kadieu wal joget heula bapak moal alif lagi teh alif hatur nuhun alah kanggo bapak Lukman atur nuhun sakali deui bapak Lukman hatur nuhun ibu bapak hajat kamana deui aya ieu deui saha Pak Jumali bapak Jumali bapak Jumali di diranana aya sok kadi heula api-api sakedap bapak Jumali ieu sing kuring ti rombongan Rosita hoyong tepang ka bapak Jumali anu mana alah bapak Jumali kadieu heula sakedap bapak Jumali saur ah bapak Jumali kadieu heula sakedap bapak Jumali aya bapak Jumali anu mana bapak Jumali anu mana kusiwel heula elakeun musiwa bapak Jumali ing lamin teuing bapak ieu abi angkaran Gusti teuing oh hon siap sok paketosan asa sagede antong di atas bapak Jumali saha deui ieu bapak DKM bapak DKM anu mana kadieu sakedap bapak DKM anu mana ieu kuring ti rombongan Rosita hoyong tepang ka bapak DKM anu mana geut lah kege keluar ieu bapak DKM kadieu heula sakedap sareng bapak Jumali alah diantos sakedap bapak DKM anu mana Pak Jumali anu mana aduh alah ieu anu mana enggal bapak bapak Jumali sareng bapak DKM diantos kadieu leres iya kuring di rombongan Rosita ngucapkeun hatur nuhun ka sadayana hatur nuhun
hatur nuhun kasadayan. Atos ieu mah anu ridho wae, anu teu ridho wios. Jazakallahu khairan katsira, mugi-mugi digentosan nu langkung ageng amin. Buat yang suka jaipongan ya, Bapak Haja, Bapak Tisna, beserta Ibu Dadah, mangga di atas satu. Bapak Yun, Ibu yang pakai baju merah. Burat bumi tapak kalah abdi sumpah. Burat bumi tapak kalah abdi janji. Anajan engkang ayeuna tos lobarta. Sanajan beunghar moal kabita. Amit amit jabal baik pegat tresna moal arek balik deui nyeri hate baheula kabayang wae ucap cinta ngan saukur pangoloan pedal janji sewu manis kang kuning ngedakeun si birahi. Monggo buat kang kuning ADG. Ada lagi nih Bapak di belakang sok atuh mau ngengkok. Aya paribasa bodasna tumpang selahasi, tapi leuwih bodas di luar kembang hati. Abdi bangke luas mekakeun cinta kasih. Lajar papanjangan jongke rasa tamang burat bumi abdi sumpah. Burat bumi abdi janji. Monggo Abah digoyang. Asik-asik nambah lagi dari bawah kayaknya nih. Oke, mangga. Masih dari keluarga besar ya. Sareng Bapak sama ieu. Jangan Bapak Hamid. Aya paribasa manisna kembang gulali, tapi leuwih manis kuningan kibon pahami. Abdi bangke luas mekakeun cinta kasih. Najan papanjangan jongke rasa tamang burat bumi abdi sumpah. Burat bumi abdi janji. Lanjut Bapak Hamid ya. Aduh, Mangga Dia sama MC cenah gini ya. sok Bapak Yun ye. Aku bisa lagi. Mana ibunya? Ayo Kang, ibu maju depan sini. Karena pengen burat bumi. Aya paribasa bodasna tampak solasi, tapi leuwih bodas di luar
Jember hampurna kembang gaduh